perang-perang da urang mah ieu nya hiburan itu nya. Da carita lebayang bisa dikukumaha gumantung kana dalangna. Da dalang badora sembada dieu nya. Heeh, yang lainna naon ieu teh euy kagunturan madu karugan minyan putih dieu. Naon teh ya? Heeh, ayeuna tiasa ngagejrak arang langka malahan kakara ieu teh. Leres Kang. Ngawayang dua dalang. Sejarah turunan punten disebat nami turunan Sunandar. Leres. Alhamdulillah pun adi yoga suara geus halus ngadalang nanti. Leres. Heeh. Kaprok kanggo yoga suara. Tos gandeng tos we. Ya, sok atuh biji ulah diulah. Oi. Ya. Alah. Nah, sesolongkrong ka hareup Hah? Sesolongkrong teuing ka hareup ge aya perang. Dan bae teu perang-perang pan urang mah hiburan beung dina gilin. Heeh, bener. Ya. Ya teh Bapak Haji Timu di Lelawai teh. Di Pak Haji Timu itu. Kolot urang salarea itu. Iya, kolot urang salarea teh sobatna almarhum kapungkur. Kutan teh. Heeh. Almarhum teh dalit pisan cenah Bapak Haji Timu teh. Alhamdulillah kasambung deui ku urang pala putrana. Kasambung ku pala putrana ayeuna nya. Nya leres. Mudah-mudahan ieu dina raraga nikahkeun teh munduh mantu Ceprian Muhriana sareng Neng Pika Nur Oktaviani putrana Bapak Yayat Supriyatna sareng Ibu Sri Mulyati. Ayeuna ditikahkeun ngawayang golek. Anjing mah panganten teh ngawayang anjeun. Wayang naon ya? Wayang kulit. Moal mawa gamelan kitu we, kecerek jeung cempala. Kecerek ge wungkul. Nyaho ti mana sih can kawin goblok sih teh? Pan watos di Pak Haji eta teh. Ayo can kawin ulah ngomong-ngomong kitu sih teh. Da sia mah can ngalaman lamun aing bener. Beja eta oge. Lamun beja kudu dinyatakeun heula. Eta teh? Oh. Can kawin ge jahat, Kang. Nyata sin eta pak kitu teh lain da wala kumaha muringkak bulu punuk dulu kunaon karena ieu nanti pemiarta wayang golek di mana-mana sarumping di suklak di siklukna sa Jawa Barat ayeuna amplok ka dieu di PWG luar biasa kaprok kanggo PWG Bagja alhamdulillah ngeresakeun nya ka dieu alhamdulillah PSB Jabar oge aya leu PKSWG ka dieu PKSWG Baraya Giri Harja Tilu Majalengka atuh ti ujung Maruta Ciasem Subang ti Tumaritis aya ti naon Patok Beusi atuh ti pamiarta wayang golek Ciayu Majakuning wah dulu saking reg-regna disebutan moal anggeus 3 poe ya di Pangalengan Bandung oge aya sumping di Pajar Cimalaya alhamdulillah sepuh urang tebih-tebih ti Ciamis saha kuwu medmed Pak kuwu medmed alah alhamdulillah aya dieu sehat deui ayeuna mah cing panjang yuswa Pak kuwu amin kuwu medmed panjang yuswa cing sehat salamina mohon amin amin nuhun Pak Haji Timu urang ngadoa da wala mohon Pak Haji Timu Pak Haji Cacuk ya ayanya sumping dina YouTube oke dina YouTube itu lah YouTube eta mah heeh alah dosa Indonesia leuwih sadunya YouTube mah atuh sadunya ieu teh nonton di YouTube jadi leuh alhamdulillah ke Jepang ya aya nuhun TKI ge di luar negeri nonton ieu teh alhamdulillah pahlawan devisa negara nu aya di luar negeri ya haturannya ka urang TKI nya mudah-mudahan sing pada sarehat ditunya amin sing berkah rezeki itu ieu teh jasa Pak Haji Timu laras anjeunna nya biasa ngadatangkeun urang duaan nya laras nya mudah-mudahan ieu teh loba deui nu kieu amin cing kagentosan anu melipat ganda amin heeh duaan mah pan teu capek teuing laras alhamdulillah teh ge cenah Abah Amir ge kade cenah omat di Abah Amir ke duaan di cara kieu kitu alhamdulillah heuh siap Pak Amir
Heeh. DP na teh ayeuna. Beres ah. Kayak di paku medbag tina akak. Washington DC oge aya di Amerika. Di Amerika. Di Brunei. Aya yang nonton di YouTube di Arab panglobana. Saudi. Heeh, di Saudi Arabia. Malaysia aya. Rusia. Bos Arifin ge Anu hade pisan mah eta cenah euy. naon? Di Alaska. Emang aya teh Alaska. Bersih naon. Yuri. Tiris we di Jawa. Lah, Kumaha? nu ngahibur urang teh lain urang wae. Oh laras. Nu ngahibur Papa Haji Timu teh. Laras. Aya bintang tamu ayeuna teh wala. Bintang tuma ka dia. Lain tuma tamu Oh, tamu. batok sia. Nya nya. Teu meunang kitu. Bintang tamu. Bintang saha? Aya bintang tamu dulu. Aya bintang tamu dulu da wala teh. Nya apa maneh ngaranna? Saha? Ohang. Ah, Cengeunahnya bintang tamu Ohang. Meni eueuh si mah. Najekeun batur mah bintang tamu dari Jakarta. Aliando. Keren. Keren. Agnes Monica. Halo. Alus. Ieu Ohang. Bener. Tegenaheun kadang. Aduh, ampun. Meni kagok ngaran. Meni kagok ngaran teh naon Ohang. Tapi tong kitu da milik nama gede deu. Nya, apalah arti sebuah nama tanpa karya. Betul, betul. Bener tidak benar? Laras. Oh, gitu dulu. Laras, laras. Sok gerewan akang atuh. Hah? Gerewan. Gerowan wae gitu. Gerewan we. Oh, kene tenang atuh. Da jalanan geus beres. Nya, kalem we heula. Heeh. Aduh, sia da beula asa kasep bener bener. Oh, atuh. Mudah-mudahan heula atuh. Ngan can sia teh can kawin wungkul. Geus lah kan kana pribadi lah. Cicing sia mah kudu kawin goblok ayeuna. Artis akang Pokokna lain naon kau sia mah. Lain naon, olok sabun kitu teh sia teh. Paingan Ku hand body atuh. paingan minang melihat sabun ka warung. Oke, udah lah. Kita samit. Sambut. Kita sambut artis dari Jakarta. Ohang. Oke, tepuk tangan buat Mang Ohang. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sababanda deuriting. Yo, sama nengaran yo. Oh, ini si Oga temennya. Tang dijiplak kade. Hujan angin nordar kelawan teu aya keur nyiuhan sanajana waktu cucu sendiri ada doy. Ai sora aya jelema eueuh. Da si Ohang mah gaib mata kuntuna ge eueuh. Buntunan Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawara bodas kembang nu jadi impian sugan teh moal gagal kembang can aya nu boga bari ke asa hoream rempang ge asa ngalaya. Teka sawat yang teka pikir. Jauh teuing cep tong ka itu teuing. Hah? Tebi Poek teuing. pada itu mah bisa tiku jubar. Poek pada itu mah. Balong, Beli tigu jubar. tuku juban. Keur mata aya waosan. Naona? Tamah ditotog aya di murulupan isin. Hebatnya. Sok caralik lah di payun caralik. Tadi dia tah. Naon teh? Nah, ini dia. Naon maksudna jadi dia? Tameng. Ya sekedap Mang Ohang. Hah? Ya nu palih katuhu panggung ya. Anu di payun nyungkeun kasadaranana we calik we nu payun. Mun. Bete pagorowok-gorowok. Lain ka maneh. Lain maneh belegug. Hah? Lain maneh. Apa nu payun? Itu penonton. Anu malih ka dieu. Oh, penonton. Nya. Ya, Oh, sugan teh abdi. abdi. Alah, Ohang atuh beli kawul ti jebur kana balong mangga. Hah?
Atos. Atos. Alhamdulillah. Damang Mang Ohang. Henteu. Juring. Nuju teu Damang Mang Ohang. Hah? Nuju teu Damang. Ah, cager. Dia. Dia. Hah? Pan abi teh naros. Kumaha? Damang Mang Ohang. Atos. Lain atos jawabanana Damang Mang Ohang. Damang. Ah tak gitu. Nah tadi mah henteu atuh teh. Mane? Naonna? Wala. Kusi ada wala aing mah ieu keur beureum. Naon sih? Yap, anak king ke dia. Aduh. Iya, iraha deui nyiksa bintang tamu ieu. Aya naon? Damang Ohang teh. Ah, alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Oh jadi teh sehat teh bieu. Sehat. Jadi Damang. Damang. Syukur. Tuh. Damang. Mang Ohang Damang. Naon teh? Ohang cager teh sia. Hah? Allahu Akbar. Meni siga nu geget kitu ngomong. Lain geget geuleuh aing teh. Jadi amok teh aing teh ka maneh teh aing kasih walad alhamdulillah aing ka aing naon-naon we. Oh ada jelema soleh mun ka kuring mah. Loh, Eta lanceuk kuring gitu-gitu sateh. Dadah. Lain mereka gemlung gitu nya. oh siapa jeung gemlung. Tah sehat atuh dewe. Alhamdulillahnya. Bang, urang teh alhamdulillahnya tiasa ngagejerak di dieu. Kalau sakodo. Naon? Bisi teh apalen pan geus nangtung. Itu gitu. We. Naon? Mane nangtung enggak? Nangtung. Aduh sia aing kacuka kana paku. Nya kasepan keneh lanceukna. Iya. Karasa. Sia dora kati aing teh. Maneh kudu nyeri hate sia. Eta oga dengekeun. Naon? Ku si Ohang disebut goreng patut. Dengekeun ku sia. Tempo beungeut si Ohang, beungeut teh jiga cangcut ge so tempo. Nu matak mau nyeri hate da mana goreng patut kan mae. Iya. Lain masalah eta. Naon? Aing mah nyebutkeun kasapan keneh si lanceukna teh. Naon ieu urusanana? Pan geus payu. Geus boga. Oh, geus kawin. Oh, geus boga budak loba. Aya poe geus sarua pan geus boga ka pokok. Wah. Boga ka boga boga ka boga cenah wae. Wih. Si Juli. Sesuit bener. Lamun sweet teh keur. Hah? Sok. Sada manuk. Ngageblos teh dah huntuna. Wush. Wih. Yang tong dipaksa gitu. Uing teh, alhamdulillah bisa. Tadi teh pan uing teh ngos sore teh. Sore teh ngos eta kekituan. Naon? Nyanyi. Oh nyanyi di tadi. Tadi sore. Tadi beurang. Tadi nyanyi orang di dia. Wah, berarti doba maneh mah nya. Eta aing bayaran teh doba. Hantu. Dobel kumaha dipaksa cek aing oge. Ish, teu bisa kitu. Nawarkeun teh sakitu, dengekeun nawarkeun sakitu. Nawarkeun sakitu. Bae teh. Cek Pak Haji Timu teh cenah. Pak Haji Timu teh jok nawar deui. Nawar tek nya tuh mangga jadi tah. Geus keun wae lah kitukeun wae. Bae teh hang geus lah engke mah cenah. Engke urang kabalik cenah. Ditambahan deui jadi anger hargana teh sakitu jadi kudu beurang peuting aing teh. Kang dangukeun Pak Haji Timu teh sarua jeung kolot dewe. Sesa. Aya Pak Haji Timu, ayeuna Ohang kudu 2 kali di dieu ngahibur kedah ridho. Ridho sih. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Tuh. Waduh. Kakak waduk sama.
sanes wadu kohang kadah ridho mohon ridho ya oke nya ridho halus ongko nita tapi teka ciri naon udah hidung aja jurik si tengah iya nya Pak Haji Timu mah sanes hideung sanes hideung Pak Haji Timu mah teu bodas lain naon lain teu bodas kolot si aya bodas kolot lamun aya bodas kolot mah ya hideung ngora beuris teh baheulana mah bodas ngan loba teh ngagoreng bawang lain naon ciri Pak Haji Timu mah pekerja keras anjeunna mah nya ulah ditingali ayeuna tapi proses pikeun nunjuk kesuksesan teh apan memerlukan perjalanan yang begitu panjang benernya laras gitu segala perjalanan ini terasa sangat-sangat menyulitkan siapa ngarusak lagu memang gitu perjalanan ini terasa sangat menyedihkan anjir halus oi setan goblok beri loba jeung aing na edan mending sasangkelang gitu seteh kecepetnyaan goblok kecepetnyaan jabane ngurut di koyoan ya tuh hitung-hitung weh hitung-hitung naon nu mata kudu ridho maneh teh ridhonya ridho tuh kalah nanya deui ulah ridho tuh merena mu make tilam sia ya Bapak Haji Timu Bapak Haji Timunya sih kacida teuing sia mah kacida siap Bapak Haji Timu lain Timunya teh Pak Haji Timu teh lain ngarang ngunung harti Pak Haji Panggih lain Timu teh lain Panggih ai sugan teh Panggih Timu teh jenengan namina Timu mana geus ka Timu can jeung itu pan kitu hari cek kurang baca ngopan bedang aku belum ke Timu jangan orang Batak lain Padang bro Batak Batak ke Timu mah Padang balik ngan kawin jeung Batak si goblok ngomol eles ya mah lain nya ieu teh panan dina upacara ente pertikahan dina pertikahanana teh itu si Rian si Anom Rian si Anom kawin deui mun diontrok ku pamajikanana lain ayo salah ngomong jadi Ceprian si Anom Ceprian teh ieu teh bandar endog ayam endog ayam weh usahana teh kana naon weh ye tak ciri itu cek dewek oge ieu mah Bapak Haji Timu mah nurunkeun ka putra-putrana teh luar biasa deh mandiri kabeh mandiri ya mandiri hebat euy inget turunkeun ka uing nurunkeun naon apa nohang mah geus jadi pegawai seni hayang jadi usaha naon rek usaha naon muka bengkel gigi moal bisa ulah kana huntut tuh kana naon atuh atuh kana usaha naon gitulah nanti konsultan naon teh pernikahan lebih maksudnya sih teh entong konsultan banyak konsultan pernikahan aya konsultan pernikahan ti mana urusanana teh lain konsultan jadi konsultan teh kan kabeh konsul ka dieu gitu kan kawing tah lamun teu balik teh salak naon sih naon eta nu bibirnya jiga lentah mun hordengan atuh teh udah di geus tirituna kieu kieu aing ngepayu payu di mana bener siapa ulang ayeuna oga teh naon can payu goblok teh mun nyaan aing teh kasep saya teh sieun ku awewe waduh naon kitu teh gosip teh naon sieun pun udah jurig awewe teh ente sioga mah lain sieun naon tapi menghargai eta
nangukeun tah pun lanceuk ngomong lagi dengekeun ohang nu matak ohang oge sebenarnya ohang teh kudu bisa nyata ngajaga kehormatan awewe euing mah ngajaga kehormatan euing so katugra buktikeun namun anjeun bener ngajaga kehormatan awewe buktikeun kumaha teh pokoknya ngajaga kehormatan teh kieu kumaha cing kumaha tah eta bibir sejiga banci teh jadi urang mah euing pernah deklarasi kumaha deklarasi make bahasa Indonesia aku mata saya malam ini akan berjanji halus akan selalu menjaga kehormatan wanita halus kaprok nah gitu atuh itu kudu bener tuh bener jadi sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain serahkan dulu kepadaku siapa goreng tungtungna siapa goreng tungtungna siapa masih tadi dilindungi kuing mah lain dilindungi siapa dibawa ku sia paingan siapa 5 kali kawin ada kitu nih sini kaparengpeunan itu teh aing ngalieur tong mawan kitulah moal mah nya tong nya aing nu kasinggung nah saha nu kasinggung can kawin si goblok ka aing deui itu matak buru-buru kawin sia sia mamanya hongeuna atuh da aduh bener wah ngan hoream nying hareupan pasiana wungkul lah kawin teh atau perjanjian tong make pasea aja teh sieun nying hareupan di onprofna gitu itu sound system terbalik je kalau ini nyeri-nyari ngebeletuk eta nah sia masih di kai di tenggelan kai di tenggelan tadi nunggu karena gebok aing di dia talongan ini ngebeletuk aduh karena kuku teh nyeringan nut bae da kukuna ge teuas teuas kukuna ge ada weng teh tadi teh panan di cek Pak Haji Timu teh pan nikahkeun saya teh putra putrina Ceprian sareng Neng Pika Pika teh pan nikah ditikah ku Ceprian tah engke Pak Haji Timu engke teh nikah saha keun nikahkeun deui incu-incuna meureun engke teh kudu ngonang deui awas samut ngonang ku aing sia teh meuli maksa teuing maksa sia teh wah aing malah ya hang kan boga hajat teh dunungan urang sia mah kan boga hajat teh jika kebangsat henteu nya tuh ngadok simpen heula tumpukeun engke wing turun teh langsung dibikeun dibaledokeun geus banget aing luar biasanya kakara ieu nya dua dalang nya ieu teh dua dalang teh panan itu panoi munggaran kita teh pan teh Putra Sari Harja Giri lain Sari Putra Siri emangna aing rumah makan goblok sih teh Putra Giri Harja tilu ti jeung Giri Harja tilu putra ieu teh adina lancuk adi lancuk tah lancukna teh ieu dadan Sunanar Sumanto siapa Sumanto emang bapak aing tukang ada harja lemah ada Sunaria tah ieu yoga suara Sunanar Sunaria oh dengekeun nu matak ge dengekeun kana ngaran batur teh ulah ngaruksak nah gitu jeung deui lamun ngaran kudu cing bener nah gitu mode dadan dengekeun dadan ada dadan yogas yo gaga yogas ayeuna Haji Timu titi umu timu coba sia ohang bisa sok sok coba bisa teu ada dadan
ayo yo gagas yogas iti umu timu sok sia ohang titi umu ini timu lain timuning ceteh siapa kemana karep doraka sia maneh ieu mah ohang Ese oi. Ya, nu matak cing bener ngaran teh. Baiklah, ese ngaran oge da aing mah hirupna gampang. Gampang naon? Hah? Gampang naon? Gampang disakiti. Aduh, manja. Oh, padahal si gadut tadi kedengaran kernaon maju oge da kawin batur. Oh, curhat karena buta si eta. Asli itu teh. Hah? Asli sih. Ya asli nah. Ayo, ngobrol wae ah. Naon? Nyanyi ah. Nyanyi. Cocok. Sok nyanyi. Siapa? Ah mana? Itu si teteh. Naon? Teh ieu na nu sok rek saha nu rek jadi tukang inilah. Oh, inilah teh naon? Eta tukang inilah gitu ningan. MC tukang inilah teh. Udah. Teh naon urusanna inilah jeung MC? Apa aya tukang inilah gitu jadi tukang inilah. MC teh. Sok. Oh, sok mana nyanyi? Heeh. Di mana teh lagu artis? Artis. Tapi ulah ohang teu ngeunaheun. Naon tuh? Saha cing saha nu? Ieu teh Lepis Sukaisi. Lepis Sukaisi. LP mun lepis. Oh nya. Sok, ada. Wing tidak. MC-an. Hah? Tidak itu. Hah? Di kenteng kita ngegantung di tuh. Siapa? Nurut wae siapa? Udah kumaha we. Tiri. Ladinya. Balinya. Ah, sok MC-an udah diajar. Kuring MCA. Heeh. Siap. Baiklah. Hah? Heula cenah jo. Naon? Aing oke MC. Namun jadi MC teh ngunaon disoran di halus-halus mani. Ari ieu. Baiklah. Mau balik dulu, saya dulu kumaha dah. Hah? Sok kudu bener. Ci suara jeung atuh. Tongerakeun. Baiklah. Gitu ah. Karun beuki leutik si teh. Tarikan. Gedean lain tarikan, suarana gede. Baiklah, dengekeun. Baiklah. Baik mah. Gitu. Kadon ngirung si teh banci-banci lain. Da kuring na kieu irungna teu mangpat. Oh, gua itu ah. Masa atuh kah? Oke. Baiklah. Anjir alus sorana euy. Ya, gitu tuh. Awewe-nya. Saha? Nya pan Oh, nya LP mah awewe terus maksudna. Geus make gelung. Oh, nya aduh. Aduh. Cegah mana lempang. Lempang biasa lempang. Siapa juga entong goblok. Alah. Si Tenci make slop gede nih. Siapa? Dua hajat teh. Oke, baiklah. Kita tampilin. Tampilkan dong. Tampilkan. Oh, tampilkan. Tampilkan dong. Ya kan gua bercanda. Tampilkan dong. Hang, kumaha? Tampilkan. Lain eta cek nu lajo, mana cenah beungeut mah jiga banci. Teu saha. Oke. Kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta, yaitu LP Sukaisi. Dengan lagu. Dengan lagu naon? Hah? Lagu naon? Laguna. Hah? Datang untuk pergi. Anjir karesep aing. Aing meresep lagu ieu teh. Oke, kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta, yaitu LP Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Silakan. Asik. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat berjumpa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Naon sih? Artis gelo Naon?
Kadieu. Hah? Di mana-mana lamun artis datang nyanyi teh. Sok. Heeh, mana nyanyi na anas ku aing dipanggil teh. Sok panggil deui. Bisi penasaran. Nyapekeun aing artis naon teh. Bisi penasaran. Oke, kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta, Elvi Sukaisi dengan lagu Datang Untuk Pergi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadia si anak Firaun. Embung. Anak Firaun. Anak meri maksudnya kadia. Hah? Cing balik sih teh. Naon sih? Mana teh dititah nyanyi belegu datang untuk pergi. Siapa datang balik deh kumaha teh. Sok lalu nanya. Oke, kita tampilkan artis berikutnya, yaitu dari Jakarta, Elvi Sukaisi dengan judul Datang Untuk Pergi. Silakan. Datang untuk pergi. Geus mau balik Siapa? Bener pan? Datang Untuk Pergi tepan judul lagu belegug. Pan aya laguna. Bener nyenaun lagu datang. Sok kumaha cing laguna teh. Mengapa engkau datang? Asik. Bila untuk pergi kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Apa? Sia teh ae di. Lamun lagu sedih tuh make ae goblok teh. Da keur eta lah kitu nih. Henteu sia teh. Di aya nama keur usum mah. Heeh. Ngalah. Nah, tong laguna. Hah? Tong eta laguna. Laguna? Gede-gede. Geus tong itu Naon? Lagu nu tapi baheula kan bae lagu baheula lah. Lagu naon? Lagu sarua lagu baheula. Lagu saha? Pode laguna teh. Tapi bae kemae lamun geus di etakeun mah pokona bejakeun Epi Tamala we. Epi Tamala. Heeh. Laguna naon? Langsung ya kendara. Oh, kumaha maneh laguna? Oh. Oke, kita tampilkan karena Elvi Sukaisi sakit perut. Kita lanjutkan dengan artis berikutnya yaitu dari Tasikmalaya, yaitu Elvi Tamala. Silakan. Epi. Oh, Epi. Epi ye. keluarga juga lentah gitu bibir teh. Aduh. Bibir juga keong gitu teh. Yang beracun. Oke, kita tampilkan artis berikutnya dari Tasikmalaya yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat, yaitu Epi Tamala. Hei. Dititah nyanyi lenyangan bangkong teh. Naonna? Dititah nyanyi kadung kieu pelengo we. Apa judul laguna teh naon? Laon. Menunggu. Mata kluak-liuk aing ngomong. Eta menunggu angkot goblok. Menunggu nyanyi. Ah, mau balik semua. Itu lagu naon atuh dah urang mah. Lagu Lagu naon? Jeritan hati balah. Tah, iyo urang mah siap. Tisa teh. Mirnawati Dewi. Mirnawati Dewi. Aing mah apal. Hebat. Jeritan hati. Heeh. Sok apa aing mah sok. Siap. Oke. Karena Epi Tamalanya menunggu tidak datang-datang. Lagu sakit perut lagi. Kita tampilkan Mirnawati Dewi dengan lagu Jeritan Hati. Silakan.
apa. Nyembah heula. Sia terek nyanyi atawa setruk? Nyanyi. Aya nyanyi. Peperengkelan gitu sih teh. Gara nyeri beuteung. Nyeri beuteung sih teh mencret. Heeh. Han. Lagu bieu teh. Lagu naon di mana laguna? Lagu naon bieu? Jeritan hati. Sok. Jeritan hati. Heeh. Tingali. Aduh, Gusin lagu. Naon? Aing aya Mang Aral MC nu biga kieukeuna. Kumaha sih? Nyanyi lain paperengkelan gitu, da sia teh lain tiga cacing kapanasan. Uing mayangnya. Lapar sia teh naon? Lain lah masalah lapar. Naon? Dengekeun. Naon? Aya cek Akang naon bieu? Jeritan hati. Jeritan? Hati. Jeritan hati. Sok sunakeun. Jeritan teh ngajerit. Ngajerit atau ngagorowok? Ngagorowok. Ari hati? Hati? Hate. 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 Lamun ngagorowok dina jero hate kudu kadenge. Nya henteu. Nah, kabeh oge dina hate mah teu kadenge. Aduh, polontong gitu. Tertipu ye. Maksud aing teh pan judul lagu sia teh. Judul lagu. Oh nya tuh. Mas Kang, kalau kita sebagai entertainment eta naon gitu-gitu sih teh eta gitu-gitu. Oh, meni geuleuh. pan sinen sok kieu sinen meni. Naon maksudna teh? Teu ini nya teh gila meureunak. Kan bener nyanyi nah. Hayang jaipongan jar Pak Haji Timu. Oh sok. Ning nong hei, ning nong hei, ning. Aduh. Halus. Si boleng goblok. Wah, kamu biar. Wah, kudu disetelkeun deui gamelan. Sumbang gamelan. Tuk. Sok. Cie nunggu wah. Naon. Nu belad itu si ibu urang nyanyi. Heeh. Si ibu aing nu rek nyanyi sih salah ngapan sorang. Malah lajo bae. Rarasaeun meureun. Wah, bebek nama cicing bae. Nah ngomongna jadi urang dia maneh. Ayo. Ya gage tuh gage. Oh, aing jadi menit. menit Kudu kateo meureunna. Jadi menit liur. Oh. Sabaraha menit sabaraha liur meureunnan. Tanya beungarna Jawa Barat teh nya. Beungar ku bahasa Di Kuningan bae teh. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ke Kuningan. Beda-bedanya bahasa teh nya. Beda Bahasa wewengkon disebutna teh. Bahasa wewengkon. Bode pan deket di lembur kali itu. Naon? Sia edan. Kamari teteangan ni eueuh bae. Sia mah edan. Ai teh ngamak atau kumaha sih teh karti. Beda-beda hang, beda-beda logatna teh. Heeh, made tah lemur si Oga di Kedupanak. Heeh, beda-beda di Cianjur. Ngomongna teh baru Irahat di Bandung. Eta jalukan hayam main jadi mah. Wajah. Kamana nya hayam kuring? Kur titit. Hayam teh datang anu ngarising. Eta buat tetangga uing, mudah-mudahan ke Jakarta. Kemarin dari mana? Wah, dari Jakarta. Ngomong gitu. Logatna mah gitu. Dari kemarin atau sekarang? Pan barusan. Barugok. Barugok. Langsung ah, buru situ. Ya. Haji Timu. Humanar ngadakeun gerentes hati
seni pribadi wajar kalau cengiran naon cik hayang mah jangan di situ aja hang Pak Haji Timu mah jamina pengertian jadi teu hayang Pak Haji Timu mah engke ge bakal ngertos engke ohang turun teh kaitu pasti ohang oh pasti di kumaha di kumaha ditinggang sih teh dibere duit atuh siap tenang nomor rekening masih kena aya di si Anau mah hei seureut teh sada meri sih teh wak seperti gitu seni Sunda mulia Mika Heman miara kebudayaan guys ngajadi kewajiban eta putra Sunda cicing maya kayak tenang ka dieu tenang ngagampang cen ngagoyakeun ngamumule Cepriana nu sayang cangkeul meurentah paingan ompong huntuna dari gitu-gitu wae punya jadi rapluk gitu ngacelina celi kendangon di mana ke celi lentaheun celi kendangeun ayo lentana pada aya dina kendang hayu rampak saluyu jeung saaletan Bap. Ngiga mujiga kuuk gitu sih. Sanajan maneh bebeakan oge Pak Haji Timu moal ka dieu. Hah? Emang moal ka ditu? Heeh. Da wing kudu turun deui siga tadi mah era lah orang mah. Ulah ngerakeun kitulah teh lah. Udah Pak Haji. Tenang we, tenang. Hah? Aing kudu ka ditu wae lah. Ka itu. Kan bae. Ke lamun menang loba bagi 2 jeung aing. bagi 3 Itu 2, maneh macan kawin. Tibatan ribut meninggal ku sorangan. Bari ngomong atuh ka itu na mete sepi. Bari ngomong ka itu na mete sepi. Bari nyanyi graso. Geus 5 bulan kuring bobogohan jeung manehna tapi tacan bebeunangan ngan saukur ngobrol bari ngadeukeutan. Unggal
imana loba pisan gangguan da adina tuyuk dilahunan sakali waktu kukuring diajak anu poek tapi manehna kekeremengan sieun dicekek padahal uing mah hayang ngomong launan geus teu kuat 5 bulan ku hayang ngeukepan hayang nu dua hayang sesonoan tung-hitung latihan biasa harese goworo mah pende malalana lene oge teu daek merean bae uing beuki kesang hate asan teu dipalire rek diolor rek bohong tapi na bolo batan hati pangaten eueuh nasional burulian arera sieun ngagorowo kanyawan ku tatangga uing disangka merkosa padahal saeutiknya hayang sare jeung manehna tapi asa harese karena bebene mah anak-anak kayak mereka kemeran bae atuh sakit oge keun bae wari piraku ieun cina senci kemana make seropna luhur teuing yang bebene malah rene oge geus lah asli keran oh bangkung ideng heula payu payu cicing heula teh cicing nu riweuh teh ya teh ai pot kulan uing diajak ngobrol tapi jelema hararuwuh nah hararidung jurik aing disentrungkan ku Haji Timo hah Bang Bung Idang Bang Bangkong sakumaha Kang Madung hidang helang ngerak-gerak-geraknya mang mana-mana tarik atuh oi tarik teh nya kanapeun tina tilu atuh Bangkung hidung ngosah aing kita kadinya Kang jauh-jauh kan itu kan kia 20 ribuan 20 ribuan ge duit Ridho segitu ge sini bangun sebenarnya si Malaka bos gitu sini kalau gitu hah yuk sabon cicing nyaut di mana sih me adil sok adil hiji dua kakuring hiji hah ayah di lur dua eta tapi dalangnya bararung ulah lah 20 ribuan malah tapi udah pasti ya kemarin tadi nggak sih jagoan nolanya kewe geus anggeus Haji Timo I love you betul saya teh love you naon maksudnya itu I love you teh alap yuk I love you gitu yuk lap-lapan lap mobil lap naon weh alhamdulillah nuhun kange ka Pak Haji Timo sakulah warga sing barokah rezekina amin sing bararetah nu didaramalna amin sing
etana perusahaan anak sing ngembang. Amin. Terus we gitu. Ulah iyalah pokokna mah. Hanya pokokna ulah poho we gitu. Ulah poho kaca. Nya rek PGH 3 ka Oga. Ka non PGH 3 GH 3 Putra. GH 3 Putra ge ulah poho ya dalang duet dalang. Engke mah duet dalang na teh tiluan. Nya saha wae. Lain duit atuh tiluan mah goblok. Lain katipu aya ge nya duet mah duaan. Tapi nya kemahang tapi di ditu di Bandung terus di program aya tilu dalang dinasti Sunandar Oga Sim Guring sareng hiji deui dalang Batarasena Sunandar insyaallah Kak kage ka itu keun bae dalang edan oge keun bae sok ieu dalang Batarasena ieu rakana yoga suara oke layeuna eta dadan Soibul Hajat anjing cek wae urang ngadoanya mudah-mudahan ti awit anu kangguan maksud pangarsana Bapak Haji Timu sehingga gentos anu merlipat gana karoglan tina hajatanana amin awit anu kangguan maksud amin panganten jalar istri nu nongton anu ditongton nu icalan sadayana oge anu aya dina YouTube sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya amin ya rabbal alamin ada ieu teh hang lalakon teh panjang keneh leuh uing oge eta rek lalajola dawek teh rek perang dulu teh hah rek perang nying harapan buta-buta segitu lobana leuh baru rek lalajo lajo perang mah sieun katembak aing na oge teu kudu sieun da maneh mah sarua jiga buta hah sarua jiga buta nyeta palebas siga butana pan aing ditembak tong ngamek biasa we da teh sieun nyeta pan pami siga buta banyak kena teh ditembak duk au gitu duk au Dola ya siap Dola ayo urang bebeakan Dola ya siap Serius ieu patih ti nagara Kuha Kendra parantos paduhareupan sareng Padma Negara Setyaki. Hei Setyaki